geusnya duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga Kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus beladirna naik Kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe dek naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese geus mentek lamun aya jelema geus apeng-apengan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah nunggus pengalaman ngaler ngidul ngetan ngulon dan lain sebagainya haju manehanana kesempatan loba ngorak kene tapi daek mondok lain jelema atau malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jada teh teh ku sebab harese ka kaler ka kidul. Syaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal janin yahudi wal nasrani lan utawi janin kang bangsa Yahudi Nasrani ulang awin Nasrani watawa janin kang bangsa Nasrani gila udan ucapaken napa-lapad kaum muslimin yaiku kaya janin kang muslim wa gila lan den ucapaken palapad hadarun yaiku sia-sia wal asahulan madawi kala sagurratun iku gurrah abid sawiji gurratun iku gurrah kasulusi gurrati muslimin kaya sepertelune abid kang muslim warabi kulan utawi kaula usuki mati umihi ku seperpuluh regambok kaya roki kiaumal jinayah ting dalam dina jinayah wakilan dan ucapakeun al-ijhadi li sayyidiha yaiku dalam dina nibaakeun kedua sayyide iya Fa'in kanat magdu'atan magalamunana ya umi nimmakotu wataniku kang den tugal wal janinu salimun lan utawi widunganana iku kang salamet kuimat maka den rega-rega ya salimatan ingkang salamet pilaso ing dalam munggu kaulas wa tamilu lakilatu bilazari lananggu musyruki manti umi alakilatu sobo asobahe Azhari ing dalam mungguh kaul azhar ing dalam mungguh kaul azhar para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
alhamdulillah orang dina poe minggu ieu memasuki hari ke-9 Muharram nu disebut Yaum Tasu'a. Kulantaran minggu kamari geus dibejaan atuh alhamdulillah tukang uduk beak kabeh nandakeun bahwa jamaah parwasa. Nu jelas nu geus karolot mameureunana alhamdulillah boga rarasaan meureunnyana bakal moal kapanggih deui jeung Muharram tahun hareup. Siap-siap nyana geus neuleuan tempat berbaring untuk selama-lamana. Deres mun boga pikiran kos kitu mah nu ngomong kitu haju terus bae nonton TV eta gedebul ngaranna. Bohong. Jelema nu mempersiapkeun diri jang ka akhirat mah moal daek nonton TV, moal daek ngeridit, moal daek maksiat. Sebab nyana inget bakal tereh jasa. Urang maguari teh nu mentak daek maksiat asa kebal keneh di dunia. Tenang-tenang we padahal kuari loba jasa nu maot ngadadak. Nu maot ngadadak kamari dicelongo keur diuk we kebal diuk. Ditoel jak kebal teuing diukna. Horeng mau. Mun dihitungan geus loba jasa jamaah urang di dieu aktif minggu dalam rangka kunjungan tugas ka Jambi. Di Jambi maot Pak Haji Sudiro. Urang bacakeun Fatihah keur anjeunna mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana. Ditempatkeun dina rahmat Allah, caangkeun dilegakeun kuburanana bi barakati ummil Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Urang ngalanjutkeun materi pengajian orang tentang mal jidayat patali jeung janin. Janin eta orok nu aya di jero beuteung ngaranna janit. Ieu lamun dirusak dibunuh, cara ngabunuhna dengan obat misalnya atau indungna disingsieunan datang ka nyana stres kaluarlah orokna atau ditenggelan indungna otomatis berontak anakna keluar pae na ieu nu nganiaya kena sanksi cek agama. Di dunia persidangan komo di negara Indonesia mah lantaran lain negara Islam teu aya hiji undang-undang mengarah karena persangsian janin tersebut, maka can selesai berarti di dunia ke diselesaikan di akhirat.
seluruh perkara-perkara nucan selesai di dunia ke di akhirat diselesaikeunana di Rabbul Jalil. Masya Allah, taksing hararade hutang piutang can selesai ke di akhirat diselesaikeunana. Nyabok ninju ngarengkas baheula keur ngora can anggeus datang ka kuar di akhirat ke diselesaikeun. Urang kungsi nampiling jelema ieu asa gagah asa menang ke di akhirat anu bakal diproses adil-adilna jeung sajujur-jujurna. Masya Allah, urusan salat mah jeung Gusti Allah tama babari lantaran Gusti Allah mah pangeran. Kurang-kurang 2 3 4 malah salat teh menta bae ka Allah Gusti, ja Gusti mah pangeran mana tanda barahan Gusti atuh. Kakurangan salat abdi ampura bae lamun Gusti lamun teu ngampura ka abdi, abdi kurang salat lah sapira 5 genep 7. Aju kurang abdi ku Gusti tadi ampura atuh Gusti pelit, berarti embungeun Allah disebut pelit. Malaikat kasorgakeun daripada aing disebut pelit mah. Tuh babari jeung Allah mah babari. Geus kasorga-sorgakeun mah habaq. Cek malaikat teh baniza Allah atuh jeung sempit ya sorga aing melga. Ui mantep. Kan ngeunaheun da jeung Allah. Tapi urusan jeung manusia mah teu bisa gitu. Gusti ampura bae abdi baheula boga hutang ka saha ki Zaid atuh aing mah ngampura Zaidna tuh coba ngampura teu panggil Zaid ampura bae hampura gua aing jadi teangan keur di dunia asa kapanggihna jasa telepon mailbox ngeludu malah lakona aing nek datang ka paeh aing bayar. Aduh, pan gua aing mah amal goreng aing kasiakeun kabeh. Ya ulah kitu bae aing mah. Geus kitu bae pokona masyaallah. Atawa amal bagus na dikecokot. Pan eta urang aduh rugi jasa. Rugi nu mantak loba jelema anu muflis teteter amal bagus di dunia na salat na rajin, puasa na rajin, maca Quran na rajin dihijikeun jadi amal soleh. Horeng boga kazoliman jeung batur jeung kizae di sidang di akhirat dicopot kabeh amal bagus, bahkan gorengna diteumbeuhkeun ka nyana. Deuk kumaha deui ya neraka. Tahir mentak sigadeun mentak urang ngaji ge abeh urang nyaho mantak adu teu ngaji embung nyaho kunaon emang lah geus nyaho mah kabet cek geuna segala haram itu haram ya haram mumpung teu nyaho aing mah pokona mah kuari eta beloon deui teh bajeloba ieu padahal syariat urang supaya nyaho muamalah urang muasyarah urang jeung Allah jeung makhluk hablum minallah hablum minan nas. Itu dimaksud supaya di dunia hasanah di akhirat hasanah. Patali jeung janin kamari lamun aya jelema nganiaya hiji awewe nu keur hamil kemudian keluar orokna paeh wajib kudu mayar guru eta kamari geus dicaritakeun abidun wa amatun mumayyizun salimun min aibi nabiin nu salamatina cacat. Ieu mun aya abid bayar ku abid. Abidna cara di Indonesia bayar ku harga abid. Abidna anu mumayyiz pintar salimun salamat
min naibin mabin, maka diperkirakan abid model kos kitu hargana sekitar 100 juta. Gadampak gagah naon bae bisa nya mah. Kita nyupir bisa, kita macul bisa, kita ngenekan komo ngenekan mah. Bahkan awakna apa ganjel nya siap bae. Hebat tuh Pak Habib. Kita gitu nungguan warung cincin jelema. Pan aya jelema teh nungguan warung hees. Teu betah urang geuleuh kos kitu teh. Ai cincin nya nama aya nu balanja. Sibet. Tah bahasa sibet itu bahasa Korea itu. Sibet nya nama cincin sibet tah. Nu balanja atuh nya nama ngagantung-gantungkeun kurupuk malah anu leuwih mah di dahar kunya. Sibet di tengaran kos gitu. Geus pokona di sisi digigit dibersihan disapuan tangeun jasa neuleuh pelayan model kos gitu. Kos tukang bas teh lamun kadeuna sibet urang ge ngeunaheun neuleuhna masyaallah resep. Ieu mah tukang bas kedeung-kedeungih ki kotrek ragajina nang melikeun urang dikikir dek iraha majuna menang datang ke jam 2 nyieun gagang rimbas ya jasa tukang bas masyaallah ngeluk bae urut-urutanana disebut tatalna baheula mah tukang bas teh disapukeun dikumpulkeun dideleng isukan datang kadinya teh geus rapih tukang bas baheula mah kos kitu nu kasaktian ku urang ngeunaheun urang nu boga imahna ku hari datang 9:30 tas ngojek heula ngopi nyana sajam 10:30 digawe aju azan bae dahar nyana aju tas dahar ngarokok 3 amboh udah kira digawe nih si budak terus ngarokok gawe deh azan asar Masya Allah jadi nyana nu digawe nu boga iman nu loksun loksun nu boga iman diteruskan salah kayak hitung-hitungan anang ke di akhirat tenang baik sih nyana nyoceng waktu nuku urang geus dibayar waktu dasa poe dengan perhitungan mulai jam 8 eureun jam 5 aju kujana dipake api lain atung ge aya hitung-hitunganna bawa urang ka sorga ku sebab eta ieu tuh ulah bingung-bingung gak aja nya daek mah ayo bae terus anunya urang kurang peti bagus ibadah urang tah aya tukang bas badal gitu dicokot ku urang ayo sia kan ngeunaheun tah aduh tapi loksun mah loksun bae tetep sada jadi cokot ge Masya Allah iya di akhir zaman mah korupsi teh geus pejabat korupsi kabeh eueuh nun teu korupsi bahasa kos kitu aya hiji dua batu kadeuleu kabeh nu digawe di pabrik nu digawe tukang bas baheula mah sasapu tak sadeukes eureunan bae aju dibeleum ngeleput dan boga imah peuting kadinya teh betah kuliwa ku ayeuna mah pas solengkrah bahkan nyana digawe ge isukna neangan ragaji ragaji aing ka mana ragaji ku sia tuh lain dicokot atuh lain di gitu ampihan teh ta ieu di akhir zaman model kos kari Masya Allah kasih betan aya sibet teuing deui maling tungtung ya Allah ya Rabbi teh kuari dek jaritakeun janin nu dianiayangan janina Yahudi janin Nasrani urang ambalaya janin Yahudi janin Nasrani dunia dibagi 5 benua Yahudi masa eutik nempel di Palestina lah letik jeung saeutik baheula kanjeng Nabi dakwah di Madinah Yahudi aya
terakhir sekali Yahudi keluar di Madinah ialah anu cicing di Madinah nu lumpat ka Timur Tengah di ditu nu lumpat ka Mesir nu lumpat ka gitu naon ngaranna Irak Turki aya nu ka Eropa aya nu ka Amerika Yahudi. Nah didinya nyana nungtut hayang boga negara teu boga negaranya nama hari nungtut hayang boga negara maksa sababaraha kali baheula mah termasuk jajahan Turki teu memberikan duk dibere sabaraha dolar bae ge real teu daekeun setelah kitu kabelah dieuna maka direferensinya nanti teh cicing didinya akhirnya ngaku datang ke kuari letik tapi nyana bisa gagah jeung kuat persekokolan jeung persekutuan jeung Amerika terus bae nagarana letik tapi dunia kabeh geus dikuasai ku Yahudi. Urang kuari ge emang teu dikuasai ku Yahudi atuh Yahudi nu boga duit sadunya pang luar biasana George Soros Yahudi anu urang bangga asup ka Indonesia waktu memeh reformasi teh kudaon jadi bangga nyana teh bangun mere ka urang mere gitu pinjaman horenganan di per detik iya orang muasi keneh terus baik iya orang Malaysia kabeh ASEAN nah eta teh kabeh main terus kuari ngabangun aya misi Yahudinisasi Kristenisasi terus baik waduh bakal maruncul gereja-gereja ke di urang nu ngabangun masjid mah aya nu teu anggeus lantaran nu sugihna kurang peduli nu susah geus teu mikiran masjid teu anggeus ngabengkeng tanahna dipermasalahkeun nyana mah ngabangunan terus bae bakal parucul terus lain lalagaan bakal ngeplak ka ditu Sumarekon eta teh di jerona bakal pikumahaeun ikeur carita Yahudi Nasrani ambala yang malah pamimpin Jakarta guys Yahudi deuk kuat namun kejadian ke dilantik berarti kiai di bawah telunjuk Yahudi Ustadz Jakarta deuk kumaha Ahok CS ya mantap ge Masya Allah orang kamari memperjuangkan teh lain ku bagus-bagus amat Prabowo teh lain sarua bae bakal ngalaksanakeun nama demokrasi cuman lamun menang Ahok nyana berarti ninggalkeun gubernur nu jadi menang gitu Jokowi Ahok kan wakil memperjuangkan eta doang supaya Ahok ulah jadi gubernur keun bae Jokowi jadi gubernur lain gitu pan Pak Haji nyolok Jokowi jadi bere duit 50.000 ya Allah anu bere 100.000 aya nu kup tiung dan lain-lain sebagainya ya masalah baik bayangan terjadilah kuari seperti kieu koski kuari Jakarta dipimpin ku Yahudi tidak menutup kemungkinan ke kadieu ka Tangerang bupatina Yahudi terus ka Serang Rengkas terus kaditu anjir kumaha ada karubade mantap persiapkeun calon-calonna tuh ulah datang ka Yahudi nu naik koskilah kejadian judi laluhur geus teu bareres teu bisa diatur DPR teh degieun DPR tandingan engke mah meureun aya presiden tandingan atuh negara belah dua bae ku sia ieu geus kos kitu urang neuleuh para penggede urang seperti kitu urang mah sapira urang rakyat lah neuleukeun nyana dangan kesal doang
kesel lamun baheula cak Gus Dur DPR TTK ku ari mah diturunkeun PAUD. Masya Allah kari urang hirup di zaman akhir mantak salametkeun diri urang ulah kababawa sakaba-kaba sing hade iman keyakinan di akhir masa sagilek nak cek Kangjeng Nabi isuk-isuk iman kene sore iman coplok sore iman isuk-isuk iman bakal coplok beuh pohara sahabat kenanya kok pohara amat lantaran fitnah nangis lain di luar arah asup ka imah sahabat kayak gede arah asup ka imah kumaha maksud fitnah teh arah asup ka imah ku ari ka hati ku urang informasi Amerika, Prancis, Jerman, Inggris, Belanda, Arab arah asup ka imah urang lamun ningali televisi tisuk data ga isuk deui poho dahar poho ngising-ngising aja bila perlu ngising di hareupeun TV ngising hees di hareupeun TV dahar bageus puguh komo kuari internet loba jasa kuari nu ngagu berguru di internet berguru geus puguh politik berguru ekonomi berguru ngaji kuari mah di internet aya nu ngaji istiqomah we di internet masih kedeh di maaf lah syariat mah artina fikih geus berguru tauhid berguruna di televisi atau di internet kabelah dituna torikoh teh ngaguruna di internet Masya Allah jadinya boga guru Syekh Google ya Allah ya Rabbi wah di akhir zaman akibat dadu teh jauh arah totorekatan Masya Allah aya nu hakekatan Gusti Allah batak si ade kaliru ya di akhir zaman mana dukun mana kiai akur bae ja dukun kos kiai kos dukun akur bae lantaran loba nulalagan tadina nulain polisi pupolisian nulain abrian ai baheula pan baju polisi baju abri itu bisa dijual sembarangan kuari mah baju abri atuh diembrakeun nulain abri atuh make pakaian abri akibatna bisa disalahgunakeun nulain polisi meunang make polisi akibatna disalahgunakeun bongan dijual di akhirnya jelema keur naik motornya nanya top motor teh mana suratnya cokot gojara dar sugan teh mah dareng polisi gadungan lain jele dua pada takos gitunya disalahgunakeun taruhlah geus kiai mah disalahgunakeun eueuh masalah malah nangkepnya na malah yang nangkep udah ngeriung mah saya aja nah kiainya iya enggak apa-apa dah jadi kan urang babacana badudak badiduwe kajen geus korenganan waduh bandar koprok Masya Allah ngaku jadi kiai masalah guys apa jarugi dah kan sakit gitu dong paling berkat doang mah tapi pan lamun geus ngaku polisi nangkep di jalan dibawa teu puguh ka mana na abri dan lain sebagainya ieu kasus-kasus kitu pan pohara Ayolah kuari mah geus para salametkeun diri urang ngaji nu bagus perbaiki salat urang teh kaler kidul ngetan ngolon nungguan ajal datang teu keur kagok teu keur kumaha atuh geus bae cabut bae balik keur kagok jasa urang ieu bisnis ieu tinggal 2 poe deui transaksi balik cek malaikat Israil itu alah geus ya balik aya nu deuk kawin 2 poe deui deuk jandung balik atuh saminggu bae teu bisa cek malaikat Israil saminggu geus balik kagok karena keur kagok ya Allah tah mantap puas urang maot geus ngalaksanakeun perintah Allah salat rapi puasa rapi zakat rapi haji geus tur rapi geus perintah Allah sakitu ketika orang dicabut nyawa teh geus puas atuh bangga bae Gusti jang geus urusan narima jeung teu nama atuh teh urusan Gusti abdi mangan geus ngalaksanakeun perintah Gusti bae ngan nya atuh datang ka duti teu ditarima mah
asa kamalinaan amat Gusti. Ngomong gitu jangan ka pangeran ada geus atuh geus ditarima bel. Tapi cenah sia teu khusyuk walatu urusan khusyuk ngaranna ge hese Gusti teh mah. Nu penting mah tarang harideung teh deuleu tah. Jahe nya sia ieu sujud teh dibadug-badugeun campur-campur. Aduh ya Allah ya Karim. Jalinal yahudi awin nasrani laka muslimin cek segala kos janin muslime dina pada bayar gurroh aya wewe ngarana Agustina. Waduh Agustina mah frekuensi Agustina. Orenganan manehna agamana Yahudi atau Kristen sarua Yahudi jeung Kristen teh kos kitu keneh. Artina gerakanana mah akur beda seetik. Kadang-kadang okos nu berseteru dina agama beda kitab. Yahudi mah Taurat, ya Nasrani mah Injil, tapi muharrab kabeh ge tahrif geus teu balener. Mun nya ge Yahudi nyekelan Taurat pan dina kitab Taurat teh titah ngimankeun ka Allah, percaya ka Allah, aya syariat jeung dituduhkeun dina kitab Taurat bakal aya nabi dan selanjutnya. Itu kan dina Injil. Mun nya ge nyekelan Injil nu asli dijelaskan ya'ti min ba'dismuhu Ahmad bakal datang engke Nabi Ahmad geuning henteu berarti tahrif. Dia loba kuari nu nyarekelan kitab Injil nu maca Injil asli haju arasup Islam lain lalaga. Kuari teh di satu sisi mah Amerika keur nyerangan negara-negara Islam, di sisi lain mah di negarana loba nu arasup Islam. Ieu keanehan teh sok tara rimbul bae. Masya Allah Karim di Inggris teh kapan sekutu Amerika. Di satu sisi mah manehanana teh keur kitu meakeun kekuatan Islam, negara teh digempuran. Di sisi lain di negarana ribuan warasub Islam. Eta urang teh rahasia Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah Karim. Timiti lebidai dibunuh karena asup Islam. Kabelah dieuna atuh baheula kitu Muhammad Ali suntik Parkinson lantaran nyana istimewa jasa, bahkan siap dek jadi presiden. Jahat orang Amerika. Dipayahan manteu ngan kos robot suntik. Tuh kabelah dieuna terus gitu Michael Jackson tat bunuh kararitu di Amerika. Jahat asal geus kadeuleu asup Islam jeung bakal ngembangkeun Islam dibunuh bae teu saha komo eta deui di nagarana atuh di luar negara ge dibunuh bae. Masya Allah kan. Kekuatan Islam terletak pada mujahid fisabilillah. Di mana aya gerakan perang mujahidin fisabilillah aya bae hese urang nyaritakeunana jalan mana boro-boro di negara tetangga. Di Irak mujahidin aya, di Iran mujahidin aya, di Mesir mujahidin aya, Suriah mujahidin aya, Amerika kan intelna luar biasa. Kok ieu mujahid aya bae jeung teu beak-beak, bahkan dituna Talibana terus-terusan di gempuran muncul jeung kuat lain lalaga. Masya Allah. Afghanistan terus dibekot muncul terus mujahid. Boro di negara itu poso terjadi mujahidin aya di poso. Aneh. Datang ke kuari ada bingung luar biasa. Jing hese di peranganana. Hiji berarti kudu di perangan ku umat Islam. Nyeun lah nyana ngadidik ISIS
be aku ISIS mah tuh kuari puluhan mujahid nu hebat teh maot kuari geus ngerembet geus puguh kitu di Irak geus puguh naik ke Suriah terus ka Yaman be aku ISIS di Indonesia ge ISIS teh aya iyalah tah keistimewaan jeung kehebatan Amerika teh seperti kitu di Indonesia bae ISIS teh geus aya deku wah coba ayo maksudnya ISIS nu mana ieu kiai ISIS nu aya di Indonesia mah istri santri ISIS beneran aya tah itu Amerika bahasa geus nyebarkeun bae kos kitu eta keur carita urang sangat khawatir tapi atuh aya nu bogana ieu Gusti Allah nyanggakeun we sadaya-daya ka Gusti Allah ngan tetep ai besi mah asah besi kuari nu boga besi asah nu boga gitu naon ngaranna cimande asah ulah kekerpekan bepuguh pake perang coba kuari anu boga bangsa gitu naon ngaranna kalong wewe permainan kalong wewe aya eta asah ya cimacan bangsa nu karitas besi ke surutul tapi di Indonesia sih teh bang geus pohara maksudnya sanajan bupati lagi geus tenang-tenang bae nya nama kumaha tenang mun perang teh di ayo diteruskeun teh rakyat kena terus pararaya Allah susu kuloba-lobana di urang loba geus mimiti ayeuna Cikupa perang siap perang beak Cikupa bojong beak Blaraja jadi Tangerang baik kan di luar negeri bapak nung saya etik jelema saeutik di Arab baik urang di jelema sakitu bae di Arab sakitu bae teh urang ngai ka Arab teh tapi kan di Indonesia mah Masya Allah satahun bae urang teu nyaba ka Cikupa waduh budak amal litiknya hotuyulnya budak jelema ih loba jasa takos gitulah Yahudi daya kercarita wal janinul Yahudi wa yawewe ngaranna Gustina dianiaya ternyata warenganan Yahudi atawa Nasrani Kristen taeta teh aku maha munaya jelema menganiaya awewe beragama Yahudi atawa Nasrani efek tidak penganiayaan janin keluar gila kaum muslimin sarua kos jelema muslim baik dina pada wajib bayar gurro wagila cek sagal mahuwa hadarun eta mah tersia-sia teu kudu kena sanksi naon ja eta mah memang agamana ge di luar muslim ieu wala sauguratun nurutkeun cekala sama guratun kudu bayar gurah kasolusi guratu muslimin seperti lu gurah jelema muslim bae waraqiku usruki mati umi yaumal jinayai abid eta 1/10 harga indungna yaumal jinayati dina poean jinayat aya awewe amat kemudian dianiaya barang dianiaya indungna barajal arok berarti arok nate rokik karena janin rokik iya mah 1/10 harga indungna sabaraha ternyata indungna teh harga nate ieu teh kan saukur 10 juta lamun 10 juta bagi 10 berarti 1 juta 1/10 harga indungna rokik murah wagila cek sagal mari jadi li sayyidiha eta mah dipasrahkeun dina poean dibakeun ka sayyidna
waktu kernibakeun ka Sayyidna meuli sabara ulah harga kuari lantaran meureun 10 tahun ka tukang mah dibelina ku Sayyidna tetep bisa harga teh 50 juta kuari mah turun satege sewe tanagaan harga kuari mangan sakadar 10 atau 20 juta nah ieu cek sakal mah waktu keur dipasrahkeun ka Sayyid umur sabaraha harga sabaraha hargana 50 juta bagi 10 sabaraha 50 juta bagi 10 sabaraha bener tante sih eta asa ieu mah mang bangun teu bisa ngitung teh mun bisa ngitung sarugi sia dagang bangun rugi melulu ge eta teh akibat teu bisa ngitung sabaraha duit ya hargana sabaraha duit ente mah dagang gitu kan oh iya hargana 50.000 nu bener ya tawar-tawar geus jadi 50.000 nah, duitna 100 ribuan dikombalian kunyana 70.000 ayo sia dagang gitu bayar moal kebal dah rarang sadat moal kebal rarang sadat tuh ya seperti harga ya oh ya harga teh 10.000 mereknya 50.000 dikembalian 25.000 dikembalian lain 25.000 harga 10.000 jadi berarti 45.000 untung 5.000 nya nah dagang sih kos gitu tetep rugi kayak datang deui ka kiai waalaikumsalam dagang ambruk cenah kiai atuh mereka lain salah manajemen lain salah kiai atuh salah jana balanja 10.000 duit dah 50.000an dikembalian 45.000 ayo sia moal kebal dah mangajual 5 ujianana ayeuna bagus papan lain kitu berarti hargana oh iya harga 50.000 10.000 mere duit 100.000 kan tah kembalian 10.000 beres aduh korupsi saetik giliran nu boga dapat kembali nasek oh lupa saya tuh emang ngarah gitu udah doang ya nama mun teu ditegor batu terus bae Masya Allah jadi beda ongkos urang boga angkot kendaraan nu kurang dipakai bisnis wajib per tahun teh kudu dizakatan berikut barangna beda jeung mobil pakaian pribadi unsur-unsur bisnis teh kudu dizakatan truk mah mutlak tapi jamual aya jelema nu boga kendaraan pribadi truk balaya aing mah ieu mah resep jasa moal dipake narik ieu truk pake pribadi bae ka mamana ge make truk bae jana ondangan ge make truk aduh tawa budak kudu dikagrogolkeun teman moal aya tuh jelema nu make kendaraan truk jadi truk mah jelas jang usaha wajib dizakatan angkot moal aya jelema nu boga mobil pribadi angkot 08 tapi ieu mah jang pakaian pribadi bae teu dipake narik ka mamana ge make 08 bae ka Jakarta ka mamana ge 08 bae manehanana terus resep jadi make angkot teh resep moal aya jelema berpikiran seperti kitu mantak ancul-anculan gayang boga kelas ieu cenah duh geus kabet jasa ieu usaha yang geura boga bae emang kunaon kitu yang meuli kijang cek cenah teh jadi naik mobil angkot bae ka mana teu betah kos kitu pan rata-rata anu jelema mah ieu sia duduk sukan teh ieu usaha kunaon teh aing kakarek boga motor doang minimal hayang boga losbak lah heulanan tuh naeknya ti losbak hayang boga Avanza ti Avanza hayang boga kijang kitu bae ta dunia mah eueuh nu kieu aing geus karesel ya sugih tiba heula aing naik Maybach naik Lexus beladirna naik kijang aing kuari mah aya geus naik angkot lah geus aing mah sapopoe naik angkot teh saha jelemana saha pi jelemaeunana nu geus kitu pugu ancul-anculan ge aya ngeunah eta rese mentek lah budaya jelema
geus apeng-apegan ngaler kidul usaha dan jecet bae mondok beuh tah malaikat tah jelema lain jelema tah mah anu geus pengalaman ngaler ngidul ngetan ulun dan lain sebagainya haji manehanana kesempatan loba ngora kene tapi daek mondok lain jelema tah malaikat tah campur jurig tah mah cara ka jelema pugu nu masantren ge hayang geura eureun ieu masantren ge hayang geura eureun teu eureun sote jana teh teh ku sebab harese ka kaler ka kidul bae jadi masantren nu normal kuali teh nu masantren salapi mah nu normal ulah dipake kahasud ulah ieu pasantren modern hararasud bae ka pasantren salap teu nyahoun jerona hayu terus ya kembangkeun ka modernan sia datang ke paeh ke kadeuleu ke di jero kuburan sia nyekelan modern maksudnya kumaha atupan nyekelan modern ge anu dibaca nama kitab salapi awas ya ditundung sia memodernan datang ke haju liwat nyana nyacad salapi apa nu dibaca aja di kitab di kesakolahan modern teh sapina nu dibaca teh takrib nu dibaca teh patul muid atupan eta teh kitab salapi sia ku galedeg sia ku doa kiai-kiai eta emang kumaha gitu ayo bae kembangkeun dia pasantren salafi mah sa Indonesia teh ieu teh geus teu kudu dipundur-pundurkeun mundur sorangan teu kudu dihasudan teu kudu sorangan ge okos Muhammadiyah jeung ahli sunnah ngabidah marhaba cek ulama salah tah Muhammadiyah antepkeun ulah di bidah pareum sorangan pareum atuh ku anu karolot geus parah nu ngora kan teu rek marhaba atuh otomatis pareum bejakeun ka Muhammadiyah ulah galak teuing marhaba mah pareum sorangan kitu mantap kula mah anu ngadu marhaba ya bodoh ahli sunnah na bodoh ahli sunnah di layanan menang sia Muhammadiyah menang kajian ku kumaha ge pareum emang kumaha aing bae ieu geus kolot ieu marhaba anak aing teu bisa marhaba geus ge pareum di lembur aya nu geus teu marhaba geus teu marhaba teu naon padahal mah ahli sunnah wal jamaah pareum sorangan bejakeun ka Muhammadiyah ka ditu ka mana tah di dinya tah di lain tuh di ditu tuh diputat onam tah malah wujud kal Adam diputat mah anggap eueuh tah mah diputat mah sapira 2 ese Tegal Kunir kabelah itu nasetik naon teh belah itu Tegal Kunir teh tah naon ka ditu mah sekolahan teh tah eta dinya bejakeun itu menang gitu sia menang geus ulah dua hese-hese ieu pasantren salap Waalaikumsalam di mana ya abdi teh anu anak naon tek masantrenkeun anak deudeureus ya alhamdulillah anak boga sabaraha 3 kiai hiji alhamdulillah pinter geus jadi sarjana nu hiji di alhamdulillah beasiswa deh ieu nu hiji mah belat jasa ieu lah cek ulah mondok bae lah hayo sia geus nu belet ka dia-diekeun ka bae geus normal tapi di hasudan bae heran pasantren modern kayak kieu dia tuh urusan ketegasan bae emang pasantren salabat tiba heula sebab nyekelanana nyekelan keaslian nya nama pan isuk-isuk cau sore-sore au ugu pasantren salap ge asal geus kena Golkar bae atuh geussan wassalam warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal ka kiaian asal geus asup Golkar bae geus wassalam deuleu kumaha teh sia ge aing lain lalagaan ieu lain lalagaan deuleu di kaler di kidul asal geus asup Golkar geus majelis tinggal majelis geussan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat tinggal selama-lamanya budak kos deu kepaeh bae tapi aya sih anu aju mikir aing sugih henteu asup ka Golkar santri arareueuh masyarakat embung ngadengekeun aing lah berarti aing salah ya Gusti abdi rek tobat ka Gusti salah berarti abdi cicing di Golkar pindah abdi ke PDI lah kiai goblok tolol oplok bebe jantai tobat bae lah ulah aju asup-asupna masya Allah terus ya digadil bisa sih ya eta
deres tak kiai anu haju sadar mah Gusti abdi dirasakeun ku abdi hiji kekhusuan khusu moal aya tek ceuli kiai Golkar khusu tek ceuli sa anjing moal ku aing dijamin moal khusu ge ca sombong amat ge aing mah jadi jelema sombong heula ku ari ya dulu khusu mah kadeuleuh emang kumaha gitu emang khusu teu kadeuleuh ja khusu teh zahir cak nu busa mah cek orang nu teu bisa khusus teh batin cek nu bisa batu zahir kos kitu mah di kelasnya nama khusus teh zahir mantak kanyarahoan ge mantak Imam Ahmad bunga mamun ka Imam Ghazali teh zahir cek Imam Ahmad mah beja Imam Ghazali ka mana mah batur mah makmum tapi adi sorangan teu panggil Ahmad batur ngamakmum ka kakasih Aisyah henteu mah lah kunaon atuh sia bangun teu saluyu hirup teh jeung dulur teh henteu mah hampura bae mah lain hampura-hampura kunaon gitu hatena kakak getihan mah getihan panggil Ghazali enak di sia lain bunga makmum orang cenah teh sia getihan Masya Allah langsung sujud ka hampura mah hampura bener adik kula kayak gitu kunaon kula keur salat ijtihad haid ka babawa ka jero salat jadi nyana keur ijtihad masalah haid jadi nyana keur nyieun masalah haid teh pan getih ka babawa tah ka jero salat waduh berarti tah di makomnya nama zahir atuh kos kitu teh ya Allah ya urang ge sebenarnya tuh katara jelema teh katara iku ahli nama katara asal jelema set bae ka dieu bangun kudu kikiran bae terus ka dieu kesangan panas berarti kan kayawan kan urang atuh kayawan gampang teh kajian ku mah geus sia hareudang ya jahoan bae nyawan jadi kadeuleuh ku aing kabelah dieuna jelema ngalentuk basa sia keur beuting mantes daon emang mantes daon emang kanyawan kan saya tunduk kan nyawan bet lain nyawan atuh kadeuleuh sekolah ucing nundutan nyawan kan kurang lamun jelema pungpla pengple rapi rapih lah bajuna rapi dan lain-lain sebagainya rapi berarti balik gitu balik ka kolot ngakeun gitu lah tuh kajarahoan tuh kabeh tuh zahir geus karan itu teh zahir tak kabelah dieuna asal kadeuleuh ku urang silana diukna ku batur teu kajawan nyaho berarti kabelah dieuna salatna dan lain kajawan di makomna mantak jelema asal ka Golkar unusu wah cenah sombong siapa sok kitu bae sih ka aing teh teu percaya tah sebabna bensin jadi cenah teu didahar jadi majelis sarua ka babawa salat teu bisa dinolkeun tobat kuduna hampura Gusti lamun bisa tobat balik deui coba mantak kula nanya bae teh si tobat aku mah beuleum pondokna tegas abah mah kos gitu ban kurang tuh lain pondok teh kos itu mah lain pondok teh mah urang mah hook bae beuleum teh hartina lainna naon singnyaan nolkeunana ka Allah mah hese tobat hampura Gusti abdi teh lah kula saran geus teu kapake ieu di Golkar tobat aya tobat sih geus teu kapake mun nyaan tobat tinu kos karar itu lain Golkar bae ya PGI itu lo geus urang mengasingkan diri ka Allah ilmu aya di nyana tinggal eta hijabna doa geus ka Allah bae saminggu 2 minggu pastikan lamun dek berangkat ke Allah neangan batur nu ka Allah ai kitu mah kan di Golkar babaturanna jeung jelema Golkar sabatur pan cak Imam Ghazali kotok ngahijina jeung kotok deui bebek ngahiji jeung bebek deui embe ngahiji jeung embe deui tilok aya kotok ngahiji jeung manuk tilok aya hiji waktu aya manuk ngahiji ta jeung kotok ditanya ku embe manuk sia kok kehijian jeung kotok emang kunaon geus teu bisa hiber cakeun teh batur aing pantes embe ge kieu kaharti ku aing orang mantak sia babaregan jeung kotok geus teu bisa hiber aing sabatur atuh aing jadi sia lamun bisa hiber bae bisa hiber batu ngapak aing ge
aya pejabat ngahiji jeung kiai eta ruruntuk korupsi ngan deurus kene jangan teh jeung gajah diliek sih jeung gajah mah. Nah, eta orang bahasa ahli filsafat lain lalagaan kaharti jasa kan sok kiai kuari di aya dimui teu daekeun ngahiji jeung kiai biasa jeung itu bae heran eta masya Allah kiai modern aneh tidak ke hiji jeung kiai salap mah bebas jeung sasaha bae ge di kiai salap mah boro-boro jeung kiai modern boro-boro jeung ustad jeung jurig ge hiji kiai salap mah jeung kuntil anak ge terus bae halang kiai salap ya tuh saha bae bebas-bebasan bae sebab naon kiai salap mah zahirna doang batinna mah ka Allah atuh lain salap atuh lain kos kitu mah ngaranna modern teh kiai salap mah batin maka Allah zahirna mah jeung manusia kok bisa kitu rahmatannya ka manusia nu butuheun rukun wudu rukun salat jerona mah teu hayang ka Allah nya nama mandak lamun diondang ngariung teh embungeun lamun diondang ngariung masih kene hayang atuh lain salapi teh bagus kitu mah sapi teh mah tah urang amati coba ge amati asal geus boga pasantren modern teu daekeun jeung kieu salap kotok jeung kotok embe jeung embe tah tapi lamun sadar geura sadar lain cakula kula mah nyampikeun Imam Ghazali sadarkeun lepaskeun geura anu urang aya di mana posisi teu jeung Golkar lepas jeung PDI lepas jeung PKB lepas kabeh jeung organisasi lepas jeung kemodernan lepas urang hiji butuhkan batur mah nyoloyong pasti ngoser sakumaha lauk kasaatan koser pasti kaki salap jelema lamun deuk ibadah kaki salap moal aya nu nanya kaki modern moal deuk ibadah mah sebab nu dipake patokanana ulama salap kitab salapi nu nyekelan kitab salapi nu mana ku ajeun kumaha ge pejabat eureun pejabat aduh hayang belajar ibadah moal nanya ka kiai modern pasti ka kiai salaf mantak Gus Dur teu eureun ge ti isu kadoa eta nu nanya hayang bener ibadah teh di kalangan intelek teh teu eureun nah pasti sebab ka kiai modern mah nanya ka kiai modern saya tuh bagaimana pengen ibadah yang baik oh begini iya terus ini bagaimana saya pengen merapihkan soal harta saya harus disodakoh kan kemana sodakohnya kiai ya kalau bisa bawa ke sini aja nggak usah jauh-jauh lah saya lagi ngebangun tuh udah nggak usah kemana-mana dah kalau soal sodakoh mah baliknya sial tak kiai berarti jurig dunia teman kiai banyak tuturkeun aing kos kitu aing mah hayang nu tiis ka mana ya itu teman kiai bo alabatan genderuwo orangana lain tuturkeun hate tetep cangcaya kula lamun nyaritakeun aya hiji mualaf sugih di urang mualaf keturunan Korea sugih sangga sakitu wauh lah jeung kiai modern di Jakarta di Penta mimiti 100 juta kemudian 500 lantaran boga pabrik sugih dibere kabeladiana ganti asup deui ka kiai modern kena tetep nyana dibenan menta deui untuk bangunan dan sebagainya jenuh katilu kaya kapanggih ari modern mah henteu ngan kiai tukang ceramah tetep dipenta jenuh ayolah anu ngabejaan kita kesono yuk ngobrol lah jeung kula henteu kukubangan sakadar jaritakeun bahwa nyana mualaf saya kenal dengan kiai anu kok bisa kenal gitu ya gini aja nyana ngomong jadi lama-lama pabrik saya bangkrut cenah kiai lama-lama pabrik saya bangkrut kenapa aduh terus-terusan ngerecek Pak Kiai katanya apa itu ngerecek kurang karunya eta kamu alap sampaikan ke pindah imahna pindah nyokot deui nyana jadi telepona dan lain sebagainya ganti lantaran terus baik di teleponan baik per bulan Masya Allah horeng teh reman teh lain di lapangan banteng baik reman teh lain di pengkolan baik di pasar kiai ge jadi reman horeng
Masya Allah karim. Akhirnya alhamdulillah terus ngobrol pindah imah segala, nomor telepon cabut, nyanana HP nasu embung jenuh atuh terus-terusan mah asuplah ka di haul bilu haul ceurik nyana subuh aya di dieu teh jelema jangkung kasep pohara teh terus kabelah dia nih milu ngaji ngan nyana ngajina lantaran orang Korea butuh penerjemah jadi nyana ngaji di mobil aya nu nerjemahkeunana nerjemahkeunna minta duit dipecat ku nyana urusan maksudnya anda jadi tahaju bae terjemahkeun Gusia ulah sok yang dibayar engke ku aing sia yang naon dibere boga kena pabrik ku ari masih pabrik mau lebih jahatkeun ku kula kitulah salah seorang mualaf turunan Korea ngarasa jenuh lantaran dipenta teh barang asup ka dia tiis jana dipenta henteu meren teu atuh geus masalah ya nangis sabaraha milu haul ka dieu terus kadang ngobrol aya waktu mah cing kula tah kitu tiis kakara nyana minta petunjuk bejakeun ki alhamdulillah per detik ieu istrina mencan asup Islam mencan asup Islam nyana mah geus bagus jasa ibadahna terus kumaha enggak bagaimana terus kawin lagi enggak dulu maksudnya ngarahan pamajikanna supaya asup Islam saimah rejeung tapi pamajikan teh Islam nyanana Islam beda kamar terus nanti malam suka ngetrok-ngetrok enggak jadi nanti aduh Masya Allah urusan kos gitu bata-bata rahasia lah di enggak wallahu a'lam bishawab itu urusan Trisno itu itu faslun wallahu a'lam bishawab.